Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Patepang di sareng Bapa Yanwar Yusuf dina pelajaran bahasa Sunda khususnya kanggo kelas 8 SMP Pulde Al Muhajirin. Dina pertemuan ayeuna insyaallah Bapak bakal ngabahas ngeunaan bab anu katilu nyaeta bab novel. Jadi kanggo hidup sadayana mangga dipersiapkan buku catatan sarang buku paketna naon wae anu dijelaskeun dina pertemuan ayeuna tiasa langsung dicirian atau ditulis di buku masing-masing. Oke, satecan dikawitan oge Bapak ngemutan deui kanggo pangabsenan sadayana ditulis di kolom komentar ku cara nuliskeun nami sareng kelasna masing-masing. Ayo urang dikawitan. Oke, langsung buka halaman 47 nyaeta ngeunaan pedaran perkara novel. Nah, di dia dijelaskeun ya, tapi pengertian novel teh aya nya sanes namanya. Jadi mangga ku hidup ditulisanna buku catatannya. Jadi novel teh mangrupakeun karya sastra dina wangun bahasa prosa, nya prosa teh nyaeta carita anu mana ukuranana teh paranjang. Maksudna paranjang teh nyaeta upami novel di dieu mah benten sarang carpon ya, lamun carpon mah carita pondok anu mana biasana ngan salembar 2 lembar atau maksimal 3 lembar. Nah lamun novel mah biasana berbentuk buku. Jadi sakali deui pengertian novel teh nyaeta karya sastra dina wangun prosa ya anu bentukna teh paranjang atawa anu eusina teh paranjang. Nah, dina sejarahna ya novel Sunda mimiti munggaran medar teh nyaeta di abad ke-20. Nyaeta tepatna di tahun 1814. Nah, dina tahun 1814 ieu nya mimiti aya novel bahasa Sunda anu judulna nyaeta Baruang Kanu Ngarora nya karya Deka Ardi Winata. Nah, ieu dina sastra Sunda. Nah, dina sastra Indonesia mah mimiti munggaran karuan novel teh nya novel mimiti kaluar teh nyaeta tahun 1820 nyaeta anu judulna Azab jeung Sengsara karya Merari Siregar. Nah jadi antara sastra Indonesia jeung sastra Sunda anu mimiti medalkeun novel teh nyaeta dina sastra Sunda tahun 1814. Nah, sakedik sejarah mengenaan novelnya. Langsung buka halaman 48 ngeunaan papasingan novel. Nah, jadi novel teh bisa dibagi jadi sababaraha jenis. Kahiji nyaeta aya novel barudak, anu kadua nyaeta novel rumaja, jeung anu katilu nyaeta novel dewasa. Sakali deui dibuka halaman 48, jenis-jenis novel atawa papasingan novel teh dibagi jadi 3. Kahiji nyaeta novel barudak, nya novel rumaja, jeung novel dewasa. Naon pa anu ngabedakeun antara novel barudak, rumaja, jeung dewasa? Jelas anu ngabedakeun teh nyaeta eusina jeung konflik anu aya dina eta novel nya. Lamun da barudak mah meureun novel barudak mah berarti eusina teh atau konflik teh nya konflik ngeunaan barudak dina sapopoe misalna teh pasea jeung babaturan nya atawa tentang persahabatan yang sejabahna. Nah terus namun rumaja kumaha nya tentang kehidupan rumaja nya misalnya teh mimiti boga resep kabatur gitu ya atau ngeunaan aya perselisihan jeung sejabahna. Nah terus namun novel dewasa mah jelas berarti eusina teh ngeunaan hal-hal anu kanggo dewasa. Nah eta lamun ditilik kana jenisna ya. Jadi sekali deui jenis-jenis novel aya 3, kahiji aya novel rumaja, aya novel barudak, sareng aya novel dewasa. Terus salajengna ya, lamun ditinggal kana temana ya, dana temana novel Sunda teh bisa dipasing-pasing jadi sababaraha jenis. Jadi lamun urang ninggal tema kana tema novel aya sababaraha jenis. Kahiji nyaeta aya novel silih asih atawa novel cinta. Anu kadua aya novel keluarga. Nah, nyata novel anu isina nyaritakeun masalah tentang keluarga. Terus aya deui novel sosial. Terus aya deui novel misteri ya. Aya oge novel sejarah jeung anu terakhir nyaeta novel jiwa. Nah, jadi lamun urang ninggal kana tema ya, tema novel dibagi jadi sabaraha hiji. Kahiji tadi novel silih asih atawa novel cinta. Aya nu kadua novel keluarga, anu katilu aya novel sosial, anu kaopat novel misteri ya, nu kalima novel sejarah, jeung nu terakhir nu kagenep nyaeta novel jiwa. Nah eta panginten jenis-jenis novel
jeung lamun dipilih kana tema novel dibagi sababaraha jenis. Oke, salajengna nyaeta aya unsur intrinsik novel. Nah, hidup pasti tos terang unsur intrinsik novel itu sami materina jeung dina materi bahasa Indonesia. Anu mana unsur intrinsik ieu teh dibagi jadi 5. Anu kahiji nyaeta aya tema, anu kadua palaku, anu katilu latar atawa setting, anu kaopat galur atawa alur, jeung anu kalima nyaeta amanat. Oke, ku Bapak bakal dijelaskeun hiji-hiji nya. Unsur anu kahiji nyaeta tema. Nah, tema teh di dieu ide pokok nya. Tadi anu di awal dicaritakeun nya aya misalnya teh tentang percintaan, tentang keluarga, tentang sosial, tentang misteri jeung sajabana. Eta lebet kana tema nya. Anu kadua nyaeta palaku. Nya palaku teh nya tokoh anu aya dina eta novel. Nah, dina tokoh ieu lamun urang misalnya dipiwarang nentukeun palaku, kade entong hilap oge urang kudu nuliskeun pasipatan atawa watak palaku. Nah, tanya anu kadua. Anu katilu nyaeta latar atawa setting. Latar teh dibagi jadi 3. Kahiji nyaeta latar waktu, kadua nyaeta latar tempat, sareng anu katilu nyaeta latar suasana. Latar waktu contohna naon? Contohna misalnya teh jam 3, jam 4, bada maghrib, bada isya jeung sajabana. Latar tempat naon contohna apa? Contohna misalnya di sekolah, di imah, di jalan jeung sajabana. Latar kaayaan contohna naon Pak? Contohna misalnya teh ceurik, seuri, hujan, terus ti iseun gitu nya, panas, hareudang jeung sajabana. Eta lebet kana latar suasana. Anu salajengna nyaeta galur. Nah ya anu kaopat nyaeta galur. Galur oge dibagi jadi 3 nya. Aya galur merele atawa galur maju, aya oge galur mobok tengah nyaeta galur campuran, anu terakhir aya galur mundur. Nah lamun galur merele atawa galur maju mah ieu nyaritakeun ti mimiti nepikeun ka akhir tanpa aya proses flashback. Terus anu kadua aya galur campuran. Nah lamun galur campuran mah ieu mah misalnya teh di awal teh misalnya alur teh maju heula. Terus tiba-tiba di tengah teh ojor flashback nyaritakeun anu tos terjadi. Nah eta disebutna teh nyaeta galur mobok tengah atawa galur campuran ya. Anu terakhir nyaeta galur mundur. Lamun galur mundur mah atawa alur mundur mah berarti ieu full sadayana nyaritakeun sesuatu anu entos terjadi. Eta kanggo alur. Nu terakhir nyaeta amanat. Nah amanat mah nyaeta pesan positif anu bade didugikeun anu nulis kanu maca eta novel. Nah eta sakedik materi ngeunaan novel. Oke langsung ayeuna buka halaman 57 ya. Dina 57 Bapak bade ngabahas sakedik ngeunaan kecap pangantep jeung kecap panganteur jeung hiji deui kecap keterangan sifat. Nah di dia aya kecap pangantep ya. Kecap pangantep teh nyaeta kecap pikeun ngantepkeun atawa negaskeun kalimah atau bagian kalimah. Nah jadi fungsina kecap pangantep teh pikeun negaskeun ya. Naon contoh kecapna? Contoh kecapna teh nyaeta teh, oge, mah, jeung tea. Eta contoh kecap pangantep. Anu kadua nyaeta kecap panganteur. Nah kecap panganteur teh nyaeta kecap pikeun nganterkeun kecap pagawean jeung kecap sifat. Nah contohna misalnya di dia aya jung nangtung, terus aya deui berebet lumpat, aya deui gek diuk nya, terus aya deui kalacat naek, terus aya deui terekel naek nya jeung sajabana. Eta kecap panganteur. Terus anu katilu aya kecap keterangan sifat. Nah ya contoh misalnya contoh kecap keterangan sifat. Kulitna koneng umyang. Nah kulitna koneng umyang. Nah di dia kecap umyang teh naon? Teu aya hartina. Ya, teu aya hartina. Tapi kanggo ngagambarkeun anu kulitna koneng teh kudu ditambahan kecap umyang. Nah ayeuna ninggal dina tabel dina halaman 58. Nah ya contoh kecap keterangan sifat. Aya beureum euceuy nya, maksudna beureum euceuy teh nyata beureum pisan ya. Aya amis kareret. Nah amis kareret teh nyata amisna teh banget ya. Terus aya caang mabra. Nah caang mabra teh nyata sang caangna berkilau. Nah ya. Terus aya gede ngajegir. Gede ngajegir teh nyata gede pisan. Nah ya contoh
kecap keterangan sifat. Nah, hidup ke di bumi mangga pilarian contoh kecap pangantep sareng contoh kecap panganter nya. Saseueur-seueurna tiasa searching di internet sekali di kanggo ngalengkapan kali catatan milarian contoh kecap pangantep jeung kecap panganter sumberna di internet. Nah sakitu wae panginten anu tiasa dipikahatur, hapunten bilih aya kalepatan nya dina penyampaian materina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.